Duh, itu juga nak kudu di chat deui tapi da lumayan alus kene jang lebaran ayeuna mah lah di chat ge da kuda boga duit kenalkeun Pak Haji meureun mahan era dibere wae kajian mere teh lagi mere chat koneng baiklah sakieu geus lumayan alhamdulillah baiklah. Kang, abi ka pasar heula nya? Naik naon ke pasar? Erek meuli kue ajang lebaran. Meuli kue? Kapan kamari enggeus di tokonya itu meuli kue teh? Nya, enggeus, tapi teu jadi. Nah, kunaon teu jadi? Ieu tersep ke pelayana. Yalah, teu ngarti. Teresep kumaha maksudna? Loba aturan, segala ulah, segala teu meunang. Tersep abi mah ek pindah we ka pasar. Nya kabeh toko ge boga aturan sewang-sewangan atuh nyi, teu sarua. Nya teu naon teh masalahnya kitu mah atuh. Nya, kan abi teh kamari teh rek meuli kue akangnya. Tapi abi teh hayang ditempo heula si kuehna teh hayang dibuka. Irohnya mau bisa atuh, di mana lagi mau bisa dibuka heula. Kapan itu disegel si kue teh make plastik disegel mau bisa dibuka. Nya kan hayang apal Kang jerona kue teh asli. Bisi lain gitu matak abi teh hayang dibuka heula. Ya pasti isina kue nih. Pan tinggal ditempo dina kue teh kue kaleng teh nya. Kan biasanya sok aya gambaran. Nah, lamun gambarna biskuit berarti isinya biskuit, lamun gambarna wafer berarti isinya wafer. Masalah nya pabrik nanyaan salah, mau mungkin isinya naon teh besi atau naon, pasti kue eta lah. Pokoknya nama abi mah teresep we jaba pelayanan teh jararudas gerakang kamari si eta mah sarua wae atuh nyi, geus pasti bener kue eta tinggal neangan hayangna kue naon tempol warna berarti eta pasti jerona teh gitu. Nya Kang tepiranya abi teh kur hayang nempo hungkul jerona nah eta teh bener kue gitu. Bisi lain kumaha lamun jerona ranginang kumaha nya moal mungkin. Kamari gen lebaran tahun kamari abi nyaba kasih Bu Haji disuguhan kue kaleng pas dibuka teh gerakang ranginang jerona teh. Nya atuh beda nyi eta mah di Bu Haji jeung beureun ge Bu Haji makan eta meureun naon kaleng urut kue daripada kosong ku Bu Haji teh dieusian ranginang lain hartina naon teh di toko ge kitu mah mungkin toko mah beda atuh teh Bu Haji ieu mah toko eta meureun nya Kang nya metang-metang eta mah di toko badag gitunya ulah ditempo heula. Lain masalah toko badak toko leutik nih di mamanda ge kitu lamun meuli kue mah teu meunang dibuka eusina, lamun dibuka eusina berarti kudu dibeli. Nya ku abi ge arek dibeli atuh akang ngan abi teh hayang nepo heula jerona. Moal bisa nyi, moal bisa mesti ngejig-jig ka pasar naon mapayan toko tuh enak ke pasar moal bisa anggar masing di pasar ge. Bisa gerakang di pasar mah da aya babaturan abi anu dagangna. Baturan kudu dagangna nobogana mah dan baturnya mau bisa kalau kumaha gitu nyi sok araneh wae. Da abi mah pokona mah Kang mun bisa mah hayang ditempo heula we. Madinya we lah teu ngilu-ngilu akang nah akang bejaan hungkul mah bisa nyi kalah teh ke hanyakal teh harus dibuka kudu dibeli gitu. Heeh akang arek ku abi ge dibeli eta teh ngan hayang muka heula eta si kaleng teh. Nya saleuheung pas dibuka teh bener palebah naon salah atau lain nu dipikir hayang kumaha. Walah insyaallah di babaturan abi mah bisa geura eta di pasar. Mah nyai we lah. Era Nyai mah erek ka pasar heula we lah. Ayeuna mah nya Kang nya. Nyajig we. Insyaallah lah geura bakal bisa geura dibuka meureunnya di pasar mah nya. Bejaan teh tadi mau bisa ka era padahal mah nya. Da akang ge embung atuh meureun lamun meuli kue kaling jerona ranginang. Lain masalah embungna nyi aya akang mah teu masalah geus sina ranginang geusina naon ngan ieu nu jadi masalah teh dibukana gitu. Meureun batur teh seserian tukang cenah ieu urang mana mon meuli kue kaleng tapi dibuka heula kitu era. Atuh teu piranya Kang padahal mah kur
nempok gitu tah. Dan masalah tepira atau rugi mana anak kudu ngagantian si pegawai Abi meureun Kang anu rugi mangke. itu nu leuwih rugi mah lamun terjadi meuli anggar itu nu rugi geus dibuka. Kebetul mah anu daekeun meuli kue nang muka mah. Da tetep Kang abi mah asa teu percaya geuning ku zaman ayeuna mah. Percaya teu percaya. Teu percaya teh kana hal naon heula gitu nya. Ai kue nu kitu mah piraku atuh nyi. Jeung di mana aya naon riwayatna eusina di toko gede kue kaleng luarna biskuit eusina bolu mal aya atuh. Akang justru ayeuna mah ulah katipu ku cangkang geuning kalengna meuni aralus. Kuehna gitu ari pas dibuka mah aya nu ranginang, aya nu opak, tak abi teh mung kitu Kang. Eta mah di mah batur nih, di mah Bu Haji, di si emak, eta mah kitu. Eta teh lain teu mampu atunya. Aya kue kaleng sesa, di eusian ranginang atau opak, garah eusi. Pokona mah abi mah geus teu percaya Kang. Erek ka pasar we pokona mah. Penasaran. Hayang apal dah di toko babaturan mah pasti bisa geranya. Geus Akang tong bingung. Nyai erek di teu ka pasarnya. Lain bingung Akang mah. Yuk, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ngilu era Akang mah percaya wae da aneh. Bisa di babaturan mah. Cek urang buktikeun. Kieu teuing ieu. Ngilu. Untung aing teu ngilu. Mun aing ngilu mending ngilu wirang. Baik karep bae. Urusan cek beres lagi. Kita jaba wirang jaba Pak Haji Baricat koneng. Iro. Aing kacipta eta si Iroh di pasarnya nempuan naon teh kaleng dibukaan mun dicarekannya kudu jaga nanya aing tuntung teu ngilunya lamun si manehna ngajak ka uing aing teu hayang teh kayaknya ting antep sina sorangan wirang mung atuh ngilu wirang mah tuh gede cenah Kang eta teh saha buka batur ek ngomong kitu Iroh cik atunya aya wae naon balik deui Eta kacamata hideung Akang poho ame rada gaya seutik. teu kudu make kacamata hideung naon di pasar make kacamata hideung atuh kos naon wae teu kudu lah Nya atuh. dasar kacamata hideung cenah naon deui Poho Kang can salim ka Akang. Nya atuh nya geus nyai ke pasar heula bisi kaburu ieu tutup babaturanna sugan bisa di babaturan mah kalengna dibuka. Dadah Bakang. aya kitu na erek make kacamata hideung deui komo kacipta make kacamata hideung kue kaleng minta dibuka heula aduh aing tapi teu poho sia teh nya kana suntangan mah Iroh hampura urang pasar hampura toko lah keneh maghrib sudah kekurubukan itu betul udah haus gitu kita naon di pikirannya datang di pikiran puasa mah mali si batal udah Bang, ada si Bibi arek ka mana itu? eta ka pasar cenah nyebut nama Rek naon ka pasar? ek meuli kue kaleng Weh, kaleng atuh teuas, Mang. geus kumaha maneh Nya kue tina kaleng nin. lain kue tina kaleng sarmu lain
Kumaha atuh? Atuh kue tina kaleng mah heuh teuas. Kue kaleng. Oh, isina kaleng gitu. Beuh ngaco ieu. Mah kue. Lain kue eusina kaleng di mana kue eusina kaleng? Aya ge kaleng eusina kue. Maksud kue kaleng teh kue anu na jero kaleng gitu. Lieur teuas beulnya jigana kue kaleng. Kaleng teuas deui. Sah lieur aing tadi geus dilieur ku si Iro, aya dinya dilieur. Sah Dibanding hujan itu tuh mang si bibi teh. nyakeun we si Bi ieu eta mah urusan manehana. Lain mah tadi nya. Iya. Emang kieu lah, lenyap pula. Lieur. Ih. Tahu gue teh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kunaon? Ieu sedih gitu. Nya Kang. Sarua geuningan ge. Sarua naon? Eta di pasar ge di babaturan teu bisa dibuka heula. Teu percaya. Nyaho teu mah bisa aku mah ge. Untung tengel. Naon Akang Suraseri? Akang mah teu seuri ngan nya kitu. Pan akang geus ngebejaan moal bisa, nyi moal bisa dibuka heula. Teu Ni percaya. jiga nu atoh geuningan ge. Lain jiga nu atoh. Atuh kumaha nya karunya akang teh kanya itu nya. Aduh, khawatir teu bisanya nya. Jodoh teuing nya. Atuh tangan ditekeun sejen erek. Ye Akang, kan abi teh tadi nama kan ajang Akang keneh eta teh. Jang lebaran, mesi batur, boga kue gitu. Nih. Nuhun sakitu mah. Geus satu geus ingetnya. Tapi kan geus dibejaan ku akang mah mungkin bisa dibuka heula atuh. Akang geus kurang kumaha ngabejaan ka nyai tadi. Nyai keukeuh hayang init. Jawa naon teh? Untung tuh make kacamata hideung. Mun leuwih era. Oh atuh Kang kan abi teh hayang atuh gaya. Gaya sih gaya teu nanaon nya. Tapi atuh ulah make kacamata hideung atulah kacamata biasa we ningan biasa jang macat anu kitu. Kang, di mananya anu bisa dibuka heula kaleng? Aing balik deui ka dinya. Kapan dibejaan tadi ge moal aya nyi, moal aya nu bisa dibuka heula. Panyai ngabuktikeun di toko nu kamari mah teu bisa. Tadi di pasar cek nya cenah babaturan nyai bisa dikolingan, teu bisa geuningan. Sarua kabeh ge moal bisa, kira moal bisa. Urang cobaan we atuh nya Kang nya ka warung nasi Bi Isoh. Aduh, Gusti. Sugan di warung nasi Bi Isoh mah bisa gitu peda rada tatangga gitu. Iku mah ada ngajelaskeun atunya. Mah bisa nyi anger, bisa oge. Mah bisa. Terus atuh orang yuk lebaran boga kue kaleng moalnya Kang. Terus orang inang lah. Minta kalengna urang kaleng nurut ka Bu Haji, geus kurang inang. Tuh dah. Cek abi ge bener. Si Bu Haji mah kalengna nate jerona nate ranginang. Aduh, nih, lain gitu maksudna. Kapannya itu hayang kue kaleng. Ya, aya Kang mah daripada ka era geus kue ranginang lah. Mentana ka Bu Haji kuehna nyai nginang di dieu. Lain isina memang pasti ranginang. Hanas capek-capek Kang meni geus segut ka pasar, geus gaya, kacamata. Tadina mah hayang nempok kue kaleng sugan bisa dibuka heula. Poek make kacamata mah kideung nu aya. Caang Kang da can hujan. Di jero tokona nyai, di luar mah caang heueuh kaharti bisa make kacamata hideung. Kalau di jero toko noong kaleng poek meureun. Nya matak abi tadi rurusuhan ogenan Akang di kacamata hideung teh kan cuacana teh kercaang gitu, encan hujan. Itu kudu dibawa nempok kue kaleng make kacamata hideung atuh ka era-era. Aing. Aduh kemana deui atuh Kangnya ieu abi geus bararingung. Tuh ka Uganda sugani aya.
Di Uganda ya gerak. Daerah mana eta teh Kang? Beh kulon. Oh, warungna si Mang Udin? Didinya aya Kang, bisa didinya bisa dibuka gitu. Uganda Nyai, Nagara, lain warung. Asa rariweuhnya Kang erek tahun ayeuna mah erek lebaran teh. Loba kue palsu. Saha nu riweuh? Nyai we nu riweuh, Kang mah teu riweuh. Ting boroning dinu saksara kos urang nya Kang. Dinu balaleunghar oge kaleng we aralus. Ari jerona nama geuning opak ranginang. Ngabahas di eta si eta. Eta mah kahayang maranehanana, lain nang meuli. Kaleng nu eta mah cek akang tadi kaleng urut di eusian ranginang. Terus satu akang eregina erek meuli naon ayeuna ieu lebaran? Ah terserah kumaha Nyai we. Sing teu meuli ge tenan naon akang mah. Nya geus atuh ari kitu mah nya Kang. Abi engke urang neangan heula we rada kabeh kulon anu ceuk akang eta sugan bisa nya. Ka mana? Eta ka tadi teh sa warung Udin apa warung Manggana? Ka Uganda. Nya sugan bisa eta nyai ka ditu heula. Jik. Sugan bisa atuh Kang nya. Jik. Sing lila nya. Oh nya tuh ari kitu mah nyai. Berarti nyai ayeuna ini tumpeng can hujan Kang. Ayeuna ini. Oh, kacamata bae nyai make kacamata. Nya bae lah tenan naon. Jik. Heeh atuh ek dicokot heula kacamatanya. Jik. Salim deui ya. Kedua kalikeun Kang. Mangga. Heeh. Uganda. Samarukna naon Uganda. Uganda itu di mana kita? Sarot apa Mbak ya? Arep dari neh saeutik mun sakedeungan mah kitu. Uganda. Kang ari kacamata abi di mana? Kacamata nu mana? Eta anu hideung geuning. Set. Tempat tadi juru Juru naon? toko. Oh, nya geuning ieu aya. Kang, Naon deui? ari ka Uganda teh naik angkot tol sabaraha? Oh 10. Terus turunna di mana? Di Gernoong. Tah tidinya naik ojek. Oh, nya tuh hari kitu mah. Nya ini teula nya Kang. Nya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iroh. Ting nepi ting teu ka Uganda sih. Baik. Non tuh aku asal tadi juga lulus. Kita awak itu. Jam sore itu. Jam sore. Hai si mul kemana nya? Mang, itu si mul deh. Biasa nama wayak kieu teh geus aya di dieu. Gua si eta teh asa kurang kupit teu rame. Kemana nya? Ayokeun nya. Mana si mul teh? Jika nama meureunan keur ieu keur rada sibuk di imahna jika nama ayeuna teh kan tareh lebaran. Jika nama keur ieu meureun kolot teh ngajieun bangsa kue-kue gitu jika nama keur bantuan. Oh, heueuh nya. Pernyian kue meureun mangnya. Geuning dari ieu. Tah, geus si emul. Aya diomongkeun teh. Di mana maneh mul? Dang sare geus ti si bibi. Tapi Naon? si bibi we tapi eueuh si bibina ka pasar cenah. Pasar? Nya, Naon ka pasar si bibi? nyebut nama cek si Amang arek meuli kue lebaran. Oh, kue lebaran. Tuh, ini sekedem di kayak lebaran. Ari maraneh meuli naon kek? Kue nyen kue naon? Ranginang paling kayak. Ranginang. Kue atuh. Lain nyen ranginang. Ranginang paling kayak mah. Meureunan kesal ngentepkeun si remeh teh dientepkeun gitu. Da aya citakanana Bang, tuh diantep-antep hiji-hiji kitu mun ranginang oge. Da si Amang mah tara nyen ranginang atuh da meureun tara nyen kumaha ngegelna ge jauh. Untuan apa ngobrol? Tara ngajieun asa ge ngadahar. Lah, urang mah pokok kejang lebaran mah yeuh. Arek kajian teh salju urang. Salju. Heueuh moal. Tiis meureunnya.
Geus kumaha? Kapan kue salju? Kue salju engko anu bodas nu di baluran pitung bulat. Atuh eta mah kue tepung benernya lain kue salju. Kue salju mul. Teh Lamun kue salju jauh merenya nyokot salju nanti jauh kumaha hari emang. di mana ada di orang mau salju Lain salju eta maksud teh kue salju atuh. Mang mah mikirna meureun salju teh aya di Jepang jadi jauh kitu mawana. heeh Henteu kue salju engko nu di baluran tepunggulan bodas. Lain ari emang nyeun naon? Ari emang rek ngajieun kue naon? rek ngajian sasagon Sasagon. Sasagon juga zaman naon we? Ganti atuh mah. sasagon deh Da apa? Zaman sepeda. Kudu gitu. Dewat mang keberujan lah. sasagon teh non ari kudu meuli mah da teu boga duit atuh eta mah ngamanfaatkeun aya we kada kalapa geus karolot gitu di ala di paru jeung sasagon Atuh nu sejen mang Sejen ulah atuh, Mang. sasagon teuing. Tugas lain zamana tuh nu sajen atuh. Yang bolu atuh. kudu Bae. meuli bahan paling ge nyeun ieu jeung cucur tanu amis-amis tipu Cucur. Zaman atuh anu lain atuh mang atuh. Cucur mah Ayeuna ke sok kubeurit. cucur. Nya nu hipu atuh mang. Atuh nu lain mang atuh ulah cucur atuh rada mah atuh nu lain. si da teu ka aralaman meureun ku maraneh mah da basa keur urang keur leutik mah dipere dahareun dan kitu we nu kitu Tadi mang yo urang marek nyeun ieu kasih bingke hayang nyeun kue Putri Noong. Oh heueuh Putri Noong. oh udah sih eta mah kana tuang toong wae Gila citu Kok kayak mang kata awewe? kabayang kayak pas lebaran muka teh aya nu geulis keur Noong kieu. Halus. Oh Eta Putri Noong ame teu Kue. apa. Da apa leuy. mun ulah tuang toong wae batal puasa sing inget keur puasa Kapan kue nagejang lebaran sok arane. lain eta noong pan meureunnan batal puasa noong Noong naga tuh noong kue meureun mang. Ngaran kue Putri Noong teh lain aya putri dina jero toples keler lain. Moal batal. kue Putri Noong teh ngaran kue. Si mul mah. Tuh ngajieun dinya. Hujan euy kieu nya. Ya si Amang teh sulang ulang deui. Hah? Si Amang da sulang ulang. geus beak Kue mang ya atuh nyeun kue naon atunya nu ngeunah gi maneh nyeunna maneh caol ngeduka mah nyeun ranginang Iya gini baheula mah kan kue nggak anu zebra gitu kok zebra Kuping gajah. kuping gajah atuh hese nyeun kuping gajah mah sekumaha wae teh nya meureun kudu ka Sumatera heeh neangan gajahna maksud kuping gajah teh emang lain tina kuping gajah kan kuping teh ieu cepil ceuli Deuli kuping teh. dikeuretan meureun dijieun kue Lain maksudna kitu mang kalau mak kue kuping gajah anu juga bentukna lah juga beli gajah kitu nu belang. Lain maksudna beli gajah dikeuretan.